Mak, babaturan urang mah ulang tahun teh dipangmulikeun iPhone 15 bapana. Tuh, karek saumuran kitu geus dipangmulikeun iPhone. Kumaha deui engke meureun? Bisa-bisa dipangmulikeun wahon. Atunya kan bae teh. Sok sirik mah urang mah ari nempon kitu teh. Urang mah tiap ulang tahun can pernah saan dibere hadiah ku mak. Aya rajeun mangjieunkeun kue Ali. Ulah sok sirik kana rezeki batur ieu. Tangis aya bagianana mata kitu oge. Hirup mah sok tengah kaluhur, tempo mah kahanap. Yo, betul mah leuwih barang sakti urang. Boro-boro mikiran iPhone 15. Bisa daangjang jajan geus pirang-pirang. Heueuh oge nya. Urang mah alhamdulillah masih kena bisa jajan. Mana ngeunah deui sumpah daharana oge. Adaang naon kitu eta maneh? Snack anyar mak, Garuda Slondok. Mak, ari mah baheula sok diulang tahunkeun tara. Mama tara ulang tahun teu baheula oge. Nah, Tara we. Tetuman mak mah. berarti tara niup lilin atuh. Tara niup lilin mak mah. Menjaga lilin pernah. Dititah bapak maneh. Hah? Wangi permen. Masa sih? Mana sih nyobain? Nih. Dek, nah itu bener. Bisa ngalengitkeun kerutana banget. Deui atuh. Naon kitu? Hayang lin mah. Ika kita suganda atuh make ieu mah. Banget teh reser deui teu karinyun. Mun karinyun mah satrika we atuh. Banget maneh dia orang istrika. Atuh da aya wae emak mah. Sagala hayang ngalencirkeun beungeut. Kan dae emak karinyun oge da geus kolot ieu atuh wajar. Anguran mah ari geus berumur mah. Nu kudu lebih diperhatikeun mah kesehatan, jaga pola makan, jeung pola hees. Ieu mah kumaha? Mun hayo we unggal peuting nonton sinetron. Tah, minum susu we, karena kebutuhan nutrisina terpenuhi. Ya. Ngeunahnya susuna. Ya heueuh atuh. Mak, ngarah teu tereh kolot mah, tong sok amek-amekan deui coba. Juga tadi isu, mun hayo we amek-amekan. Adik tadi isuk mah tadi kamu kumaha kasih engko. Rasaan mada hutang urut nganjuk HP teh tinggal 300 deui. Bat ayana jadi 3 juta deui. Atunya pantes we, mah 3 juta deui mah. Nah, Pan urang nganjuk HP kamari, jadi namahan deui hutangna. berarti sia nu gedegong. Bruh. Mak, dahar jeung naon mak? Atuh jeung naonna sia teh? Jeung mie atuh kali tuh. Aing mah. Piraku mah mie wae. Lain piraku sia, syukuran sakitu oge. Si kene diayakeun ku kolot. Coba kolot tara usaha aya nama. Terus pirang-pirang masih kene bisa daang oge. Heeh. Wareg oge ningan. Dek, mana gawe ke Arab? Embung mah. Terido aing mah kudu ka Arab. Maka saya tak terido. Dan mama nek gawe lah yang kulin. Maksudna teh urang mah teu tega, Mak. Lamun emak jadi pembantu di Arab teh. Nah saha nu nek jadi pembantu? Nah, mana jadi naon atuh di Arab? Jadi artis. Tahun baru, harapan baru. Mak, harapan Mak di tahun 2024 naon, Mak? Mama hayang ke luar negeri. Hayang ka negara mana, Mak? Hayang ke Turki, mak mah. Rek naon ka Turki? Rek Kapadokia. Kapadokia. Tah heueuh eta. Hayang ngasaan kebab, mak mah. Ari emak. Atuh hayang ngasaan kebab teh kudu ka Turki. Di Indonesia ge loba atuh. Pat mah hayang kebab nu rasana teh autentik. Heeh, aya di dieu oge. Wah, heueuh nya. Hayang ngasaan kebab nu rasana autentik mah di Cipanas ge aya. Kumaha, Mak? Masih keneh teh hayang ke luar negeri? Rek emak mah, tapi rek gawe lain rek ulin. Jauh-jauh gawe ke luar negeri. Di Indonesia ge loba keneh emak pagawean mah. Bahaya tuh. Kok mah bari gajina teh beda jauh mah. Mending di negara sorangan. Ada lain seperti nangan duit. Rek neangan naon atuh? Rek nangan husband.
Oh, dan pada gini dia. Adina orang situ mandang.